Neng, arek milih RT nu mana? Mang Aceh apa Mang Fakir? Kuingan aya duit Anu mana we bisa atuh. Anu aya nu eta we pada leueur karak we. Mana nyolokna eta dicolok. Heuh sama aya duitan mah dicolok eueuh marek naon. Dicolokna oge da leueur-leurna. Naon dia teh meni rame? Biasa ye arek nyolok KTRT. Oh, saha itu teh calonna? Ninganan Mang Aceh jeung Mang Fakir. Kita geueuh. Seuing atunya. Aya aya duitan mah. Saya atuh urang dia Tong lah anu aya duitan kakak eta colokeun namun colok lah. Assalamualaikum. Daramang ibu-ibu. Alhamdulillah, ai daramang mah eta rehat mah. Ya soalna abdi kalian teh bade nepangkeun calon RT 0 hiji 0 tilu. Eta nabina teh Bapak Leonardo Sukaprio. Leonardo Sukaprio panggilanna Pak? Aceh. Kumaha ye? Sejahtera mah ye. Terus kumaha ye visi misina? Sok visi misina mah pada dijelasin ya dari bodyguard. Mohon Pak. Mohon. Visi misina ke calon 0 hiji nya eta jalan lening moal aya kokotor saya di mobil. Anu kadua jalan dicor bila perlu di keramik. Soal ekonomi RT 0 hiji ku calon RT 0 hiji pasti aya pabrik tambak emas. Jadi si warga-warga di desa moal nganggur. Mudah-mudahan. Misi eta nya eta anu baik muka 7. Anu ka-7 teh sembako aman 3.500 saliter. Anu ka-8 UMKM jang dagang teh ning 300.000. Pas 300.000. Sautik tuh. Sautik 300.000. Genep 100.000. Teu mah sabulan eta mah. Jeung modal mamahi sakitu mah. Terus 1,5 juta we. Nah, eta ulah Karak eta mah daek. Anu penting tapi mah kudu kabeh meunang ya. pasti anu penting mah ya ibu-ibu coblos colok nomor hiji nyata Bapak Aceh. Yang penting mah ayeuna teh kudu aya ieu heula tah. Pasti ngarumpul. Ya, pelesang mah urang geus heula. ATM. Masalah lelesang mah cair pokona kedeng deui nya. Tamparan tosna ieu teh waktu teh moal lila. Soalnya itu bade nyamperkeun anggota-anggota atau kelompok anu lain. Nah, katanya Ya. atur nuhun sadayana. Nuhun. Ya, Nuhun, naruhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba kelong tinggal di buktina kumaha bresna. Tumuan teh kan teh. Aya kenyataan anak eueun. Bener aya kenyataan. Minta doa restu lah. Naon lah pegawaian teh penting halal. Neng. Neng, akang tarik ngirayan damel ah. Udah cari kelak ngobrol lah nih.
pamit heula bade milarian damel sugan kengeng Akang bade milarian ka mana? sugan ka pamanor sugan ka kuraku urang rabi tos saminggu nya cicing we di imah isin ku abah neng mungkin pilih nyarioskeun akang di isin akangna abang rek pamit heula ka sawahnya bade ka pamanor Kan jadi mangkat ayeuna. mohon ayeuna mumpung anjing kene sugan we pamanor gaduheun pidameleun gitu terasa alit keraku ka istrinya teu bisa ieu pisan tanggung jawab neng nya neng Nyantos atuh sok mangga. nya akang bade mangkat heula nya neng nya doakeun we akang sing hasil doakeun we nya sugane kapeser-peser emas 5 kilo mah kamu eneng nya mana tuh neng Si Akang. 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 neng Akang. Tangap. Neng, nuhun. Teu akang malah mentah apa ieu teh. Apa? Neng, doakeun akang. Dek, kurang di modalan kita menang. Percaya diri we pasti menang kalem. Kudu loba dukungan heula Kurang neangan support lah ke ibu-ibu. Inti nama ibu-ibu bapak-bapak. Bere amplop yakin. amplopna doang. Jadi jerona atuh isina ke kurang diisian amplopna oke. Kurang minta wawasan heula atuh. Jadi ayeuna mah urang kudu minta saran lah ka eta senior. Assalamualaikum. Salam. Aya naon ieu rame-rame? Sehat, alhamdulillah sehat. Ayo mangga, kalau ini cari. Benten kieu PT di ditu teh aya pemilihan RT. Ya, Saya kan pada nyalurkeun. ya. Kebetulan karena saya wasana kurang, jadi dokapna ka dieu teh bari nyukur pencarahanna sareng dukunganna. Oh, saya. Di kampung naon namina teh? Kampungnya. Kampungnya Aya basabaraha calon lah kira. aya 2 calon eta teh. Dua calon. Saya. Di kampung RT nu nyalonkeunana ieu pangintennya. Mun Takim sarang si Aceh. Sareng Aceh. Mudah-mudahan kenging lah. Upami tos janten mah nyawaya panginten kedah biasa ngayomi masyarakatnya. Upami masyarakat priunan tamu sabaraha wae namun kedah siap 4 jam. 24 jam kami yang melahirkan karena kami di orang itu wayahna kedah siap we masyarakat ngasih kambing nanya kedah siap we aya ngamajukeun lemur ieu. kita saya kami nyata saya mah pasti pengen lah Bagi kondisi ke ibu. biasa kedua kondisi lah namina saya teh Jajat pak. Aduh, Jajat. kan kenalan oh, gila namanya deh. Jajat ieu teh Taki lah. Takim Nomor lah. 2 nya ya. nomor Takim nomor 2 kin orang sosialisasikan lah ke ibu-ibu ke masyarakatnya mudah-mudahan terpilih Amin. Yang panggil itu nomor 2 lah. nomor 2 sareng doa nawe lah kayak gitu Di visi misi nanti leres imah pak. ya Nyata visi misi nu kahiji teh nyata jalan iya si kampungnya teh bayar di dan Fatmi. lingkungan ya Ya, di kemana teh. Terus yang kedua jadi di jalan teh mau aya TikTok aya naon kayak di Lebuan ku eta. Euy nyata ieu bageur pisan. Nu katiluna teh nyata BLT cair ta unggal saminggu sakali bener. berarti ya rada gaduh oge benernya yang bina Mantu abdi di modalana. saya Siap. pasti kayak lah kayak gitu mah
Amin. Banyak aduh. Mohon mangga. Kawgal ya hampura. Sabias. Kira-kira ngapunten. Salam sula. Jun dan support nawe banyak. Insyaallah bisa. Nuhun, Dit. Nuhun mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lain pret. Ya. Menang mana kira-kira jadi RT? Pasti menang. Loh, mana berat euy. Dah, ulah aya kata berat. Kan saya teh jago duit nah berat ini. Orang mah jago ilmuna itu jago duitna. Kira-kira menang mah ya aing. Menang we ku 7 poe 7 malam malah lah. Kalem. Ke aing nganas keluar loba duit aing. Kayak teh menang. Atuh dah wajar karena ke nyalonkeun aing mung keluar duit mah geus ulah. Cicing di mah. Mah atuh aing teu menang. Ulah kurkuma cicing we adem lah sare-sare. Pokona usahakeun nya aing mah hayang menang loba suara lah. Oh, kalem. Masalah suara mah tapi lamun ele ingat wanita gering. Insyaallah Kudu digelo mah. pokona sia ku aing diperet lah duitna. Ya tuh kudu kan Karena aing bener. hayang nyaho suara kudu menang ka aing. Suara kudu benang. Siap kalem. Kalem Pak, siap. Jatuh bener. Sebenarnya kemana anak teh? Ya, negara ranengkeun di lumur aing. Maksudna kemana mana kemana? Arek ieu, arek kampanye. Oh, tapi ulah sok negara ranengkeun kitu atuh siapa biasa we. Negara ranengkeun kitu di lumur batur. Maksudna rek naon itu maksudna? Ieu nya maksud urang teh ieu. Ulah sok kitu pokona malah kayak kan di jauh. Aing bisa bakal lariat cenah kita di dia teh. Negara ranengkeun sia. Kena kena urang teh arek aya pemilihan RT. Di kampung urang. Ah, tuh kan orang ganeng biasa we kemudian eta ulah sok negara ranengkeun. Liwat-liwat we ulah kudu baceo sagala rupa negara ranengkeun arek naon nu batu teh banyak kita bejana sare. Kalem lah teh slow. Di tujuan urang teh ka dieu teh. Arek. Di teh tah si Amang ieu aya nyalonkeun RT nomor urut 2. Engke coblos ya teh. Ah, makayang teh nyoblos samarangan coba. Arek kumaha? Tibang coblos wae, ulah sok samarangan. Ya maksudna naon dia? Lumayan. Nah, ulah sok kitu asa nyogok lain. Lain Sama nyogok. kitu. Udah sok riweuhnya ini nama ke pas pemilihan ingat Bapak Takim nomor 2. Oke teh aturnya Lumayan pas angkokeun eta. teh mangga assalamualaikum. Duit we teh, duit na sina baraha ieu. Aya duit mah ku aing insyaallah dicolok. Heula kan. Oh, mereka itu Jangan Ustaz. Waalaikumsalam. Balik ke mana Ustaz? Kita bade ka Alhamdulillah. Oh Yang bade ka mana aja? bade ke sawah bade ke manor sugan bade naruh ini tidak mulan Ustaz. Mudah-mudahan hasilnya tuh. Mohon ya mudah-mudahan Ustaz ya. Ingat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang kieu jeung bareng teh bah bangsa kitu meureunnan sa mingguan deui. Bisa sugan hasil. Mudah-mudahan we sing alus atuh nya. Tuh karak parentilan. Assalamualaikum, Manor. Manor. Kernaon? Keur ieu ye uras kurus. Hebat Pak Manor mah euy. Alhamdulillah. Saminggu deui. Saminggu deui. Yang itu ye Lain Pak Manor aduh. Urang arek ieu Pak Manor euy. Nah, Butuh nu gawe teh ieu aduh. butuh nu gawe mah. Heuh urang daek Pak Manor lah. Gaga teh dulu. Hah? Ayo naik dulu. Aduh alhamdulillah Pak Manor urang aing Kan ngechat es. astagfirullah ya di Pak Manor. Aing sarabi mah we teh. Nya eta teh atuh karunya nih pamajikan di Pak Manor
Bela atuh isukan di mah gawe we lah. Oh, alhamdulillah Pak Manor. Pang naik-naikeun ieu we ieu. Ulah dibabat badannya aku aing aja. Jadi doakeun ieu bontengna sing ulah dicabakan we Pak Manor boga gedean. Tapi dicabakan mah aku mah gede. Karena we dicabakan teh terek bekah. Benernya bener. Oh isukan mah kitu ada di ngeri yang digawe mah. Heeh, siapa Pak Manor? Engke tinggal bebeja ka pamajikan urang Pak Manornya. Alhamdulillah ya. Ngan di Manor mah moal dibere nanaon. Oh, lah kena aya tuh lah yang Mawa penting ge mawa aku sorangan. Rokok rokok. Sangu. Aku sorangan. Kena lah, kena. Mun hayang nginum mah loba di sawah cai mah. Masuk bisa wae. Oh, Manor alhamdulillah ya Pak Manornya. Ira mulai gawe ya. Isukan ya heula teh nanaon. Siap. Arek kebejana ka majikannya. Enak rek mana atuh? Arek kebejana ka majikan. Oh gitu. Boleh Pak Manornya. Iya, Mang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagus. Alhamdulillah ya Allah, mengenang pegawaian teh Pak Manor bager lah. Duh. Beratoheun di pamajikan di imah ya dah. Alhamdulillah bil amin. Lain habis pikir kasih ngeher aing mah. Bapak nama sawahna lega gerak. Tapi kunaon eta meta pegawaian ka aing? Itu ditulungan karunya anakna gompoekan. Aing boga atuh. Karena Allah yang berenang nulungan kasih ngeher. Karunya teh budak teh susah jalan kolot lah lega saha saya manehna teh kapleun urang teh kitu. Ya, wayahna ke masyarakat orang alus aku sia heuh supaya aing meunangnya. Kalau main ke masyarakat mah Pak, soalnya geus alus-alus ngaran Bapak teh. Ningang ke orang pas penjeplosan we, urang nika eueuh suara era. Ya, menang Pak, menang. Heueuh wayahna engke pameureun mun geus jadi mah meureun urang oge moal nika pohokeun ka maneh. Atuh ulah kudu mohokeun kitu mah, menikah teh ayeuna we mohokeun mah. Ke maneh kurang dibere, ulah beja ka sasaha dibere kurang angkok jeung maneh jabatan ditaikeun urang. Bukan naon itu jabatan aja. Saya jadi jenderal ini Mas. Bintang paraha. Jadi jeneralan di dia. Oh, siap. Kayak tambahan bintang di dia tah ngejajar. Bintang 7. Pokoknya saya ke masyarakat ayeuna mah bejakeun aing jadi RT. Siap Pak. Alus yang mana ngebejakeun kada orang tuh goreng. Wah, atuh. Leuwih goreng mah itu anu paslon bara 02 Lin. Lah eta mah jelema garab lagu. Ah, jelema ngomong bungkul gitu mah Pak. Tapi aing mah sieun euy. Malam paslon 02 mah orang kalahkan Paknya. Wayahna urang Siap loh. Mana yang ngaromongkeun urangnya? ating kita. Maksud sia Jang mana ulah bati kapedean ulah. Ya saingan atuh secara sehat geura Iya mah leuwih sehat, tinggal lihat awakna oge Pak. Kapaleun. iya Tosok tingali perawakanana. kodrat rasa ilahi. Tah, denge kuceli. Iya ge leuwih kodrat naon ieu. Kodrat Leuwih kodrat pokona mah sia teu cocok jadi RT mah ieu cocok mah. Leonardo Sukaprio. mantap karena geus gagah Ya, tingali RT mah cocokna 02, Babang Takim. Sekali di papap Nyewa si mah. Babang Takim tah SPDM dulu sempat denge tingkatan oge SPBU. geus arek kumaha tuh arek nyale udah bos norek meunang ngelawan dewe dua duit bara geus ya itu mah geus total 70% ya Mah leuwih. Kapaleun Pak. Leuwih 70%, 125%. bejaan kudu ngaraon Leuwihan 25 eta. denge tah edan tuh oke lah kalau bapak ini kayaknya dua kena pasti salah satu bakal yang kades ya mun terjadi ulah garelonya Kade sia kan gelo. Astagfirullahaladzim, aya naon deui ini hari we. Sageus pemilihan RT, pemilihan presiden meureun. Coba sampeurkeun heula. Urang atuh sutut. waalaikumsalam Pak Ustad udah mang biasa ya Geus tarucingan ieu. terpadung dengan masalah per RT-an gitu ya Oh, calon aja. atuh kasep Atuh ieu kasepan kayaknya gagah cuy. Kotak-kotak. leuwih gagah ieu mah bulet-bulet tarik-tarik tah Tanya.
biasa gitu. Iya ya Pak Ustadznya. Abdi teh pada nyamang ke jadi RT di kampung ieu teh da acan aya RT-an da saudaranya. Nah, ieu tah yang paling nyalonkeun sareng ieu. Sebenarnya itu. Iya emang. Alhamdulillah ya abdi pada aya pemilihan teh. Sabenerna mah teh kenging debat-debat musuhan lah. Awon eta. Dan menang Tat, kumaha hukumna tah nosok serangan pajar. awon ketengeng gitu sadayana ge eta teh awon Tah denge kemana? Jore secara sendiri. sehat we pemilihan mah Harapan Pak Ustadz ari abdi mah merenang eta mah lain serangan pelajar di ieu eta mah abdi boga miliknya sodako nya meureun eta mah leuwihna upayahna dukung abdi meureunna tah gitu At sarua we jeung waduk kitu mah eta mah abdi dari sanes ngogok meureun abdi boga gaduh milik tah bagaimana rasaknya pemuda bayana meureun colok abdi tah ketengeng gitu bener oh kada ai kamari ka biteti maneh mere duit jeung naon atuh eta? ah mere we da karunya we salakian